ente kudu naon ya, kudu loba bersyukur ente. Kudu loba bersyukur ente pasti bisa, ente banget gagah ente. Tapi setu nyaho sih jeung urang baheula meureun nya. Gagahan mama gitu. Teu nyaho pan, ente teu nyaho urang baheula meureun. Urang baheula keur pemuda kan ente kan can aya kan meureun. Banget ente urang nyaho ayeuna. Ente banget urang teu nyaho. Apa kerenan urang baheula. Menurut pengganti kerenan saya. Menurut urang mah baheula urang asa keren itu. Menurut urang gitu nya. Keren. Keren. Baheula dan kieu Ali Topan. Om. Alhamdulillah. Kumaha dan? Hah? Iya, teu naon. Da ente mah biasa ngaganggu atuh. Iya. Bisa wae. Atuh dah teu naon biasa ngaganggu ieu. Ngaganggu memang pasti ngaganggu atuh. Teu naon. Ya, Ibu, alhamdulillah. Lila oge sih aya bara tahunnya. 3 tahun lah. Ente bisa kieu mau kos taro urang kieu lah. Moal neurak atuh beda atuh pan. Budak ayeuna jeung budak baheula. Beda atuh. Ai baheula sih henteu dam. Ya lumayan lah. Umur aya meureun 40-an meureun lah kurang lebih. 40-an lah. Tapi dam 40 ge tong ieu dam. Nanti beda jeung budak ayeuna meureun. Budak ayeuna mah umur karake umur 17 18 huis skala luar urang mah encan. Encan atuh. Huis can naon ngan buuk unggul meureun. Agak saeutik lumayan lah. Keren meureun. Keren meureun damnya teh. Dibandingkeun jeung budak ayeuna naon ieu ge dipotong ge dam. Dibotakan ieu hungkul mingkos kieu. Kitu cenah ge dam teh. Ente percaya tuh iya buku 4 tahun? Hah? Percaya tuh? Percaya nya? Kira-kira aneh model foto mama. keren tuh kira-kira buku ya? Mah zaman sih. Mah zaman nih jam. Zaman sih keren. Itu keren? Oh bener tuh keren. Sawain tuh mah tuh keren lagi. Bang, hah? kira di Indonesia malah korma bisa mah terjadi mah. Malah korma di Indonesia siga naon atuh pan ngaranna ge korma atuh moal jadi di Indonesia moal jadi moal soalnya geus aya rambutan geus aya rambutan ya lamun soalna pan lamun di ditu rambutan hampir sarua jeung ieu tai onta ya teu tai onta ya teu sarua kos rambutan biar lamun geus lila teuing kos nu buluan tai onta sarua cigana kos gitu dam. Yang bener lu. Ente mah pagawe ente ngan gagal jeung gagal. Aing ngaran-ngaran ka we mah ulah gagal dam. Naon maka dia mah Nanti. Tong ditanyakeun dam ngaran urang dam. Baheula lamun teu gagal urang mah boga bokin ge 7. Belagu lu. Bokin teh kabogoh mun zaman ayeuna mah dam. 7. Berlomba 7 urang dam. Kabayang ente mah hiji ge hese ente mah. Yeuh aing lalaki naon ngaranna atuh teu bisa kawe mah. Das dam kumaha ge dam jenting beungeut teu asik tapi cumur. Garing. mungkin enggak rasa bener teu asik. Lain masalah hal kadinya dam kemungkinan besar meureun ya hitam tapi bukan pabrik gula. Manis. Nanti Gandengkeun kieu. ya gandengkeun biasa mah gandengkeun we ente pan. Gitu dam. Jadi ente ke kudu pede atuh ente boga beungeut wah. Masa ente mah ngadengkeun teh asik deh. Ulah atuh. Ente kudu naon ya? Kudu loba bersyukur ya teh.
bersyukur ente pasti bisa, ente banget gagah ente. Tapi sepi nyaho sih jeung urang baheula meureun nya. Gagahan mana gitu. Teu nyaho pan, ente teu nyaho urang baheula meureun. Urang baheula keur pemuda kan ente kan can aya kan meureun. Banget ente urang nyaho ayeuna. Ente banget urang teu nyaho. Apa kerenan urang baheula. Jadi kerenan sana. Menurut urang mah baheula urang asa keren itu. Menurut urang gitu nya. Padahal Keren. keren. Baheula dan kieu Ali Topan. Baheula Ali Topan. Jalanan maksudnya, anak jalanan. Ya digemari lah. Lain Ali Topan anak jalanan digemari dan kusang wanita teh wah ente mah. Kusang wanita. Yang sorangan dam zaman bareta madam. Di mana aya awewe nya teh. Naon istilahna mah anyar ya pasti diserang ku barudak damnya teh. Wah diikuti teh. Ikuti terus sepanjang can beunang mah can geus. Sepanjang can beunang can geus kitu dah. Mun ente mah tuh ngading dieu teh di imah di mana menang awewe atuh. Hese atuh. Di mah wae kalau keluar. Keluar hungkul mah atuh cek awewe teh. Ih cek naon lagi. Eta mah laki dengan keluar tara nanya tara naon. Nanti kudu cuek atuh saeutik sulitan kumaha teh kitu atuh. Lebay. Tuh bisa tuh. Tuh bisa kan awewe bukan menjual. Awewe mau jualan. Awewe mau jualan, laki membeli ya tuh. Awewe mah pantas. Membelinya dengan siulan. Ya lain dengan siulan atau kumaha we teknisna. Arek kumaha euy, itu arek bisa kitu. Arek bisa gitu atuh ulah cicing. Di mana rek menang. Bener juga ya. Mun bisa main gitar pura-pura main gitar, malah teu ngarti main gitar gitu. Mana bisa? Hah? Main gitar? Ya, saeutik-saeutik mah. Ayo nama keren bola. Nama keren. Om Joni. Joni. Om Joni. Bukan ke Andi. Oh, kita mah sebutan laun ke awewe ke Andi. Gandhi tapi ke Andi. Edan. Andi. Ke Andi mun kenalan mah Andi. Ada mah Andi di mana? Tapi dulu orang nyebutnya Om Joni, beda. Gitu, Om Joni. Terkenal Om Joni dan Mang Gandhi cenah ge urang ngadenge jeung tetangga sebelahnya. Mang Gandhi pernah ngegitar di suatu hari pas baheula. Nah, pas baheula. Terus diapit ku tilu awewe apa awewe eta sabedengan. Bener. Hiji nyaran re, hiji nyaran re ya teh dam. Yang bener lu. Nyaran re kena tak na ieu. Ngarage zaman breto atuh. Mang Breto. Kawe minyak sungit dam babaraha biji nya teu warna lage nya teu bauna anu bau itu bau ieu. Baheula urang boro-boro aing mah datang. Boro-boro nanti boro-boro makan minyak sengit mandi ge jarang. Tapi awewe aneh gitu kan. Nah, ente kudu bisa gitu. Ente ge. pas ngagitar kumaha awalna? Awalnya nggak gitar ya. Gitar pas nggak gitar. Nah, langsung datang entu juga tuh asik amat teh asik amat laguna pada mah asik nu mana itu kan pura-pura manehna pada mah dibalik itu manehna wis cenah ieu asik amat ieu cenah ieu tongkrongan anak anjing bayang nyaran deh nah itu kan bisa Lagu naon? nyanyi zaman baheula mah lumayan zaman kus-plus Kus-plus, Lloyd, zaman barat itu mah gitu dan paling Bimbo, itu Bimbo, Iin Parlina. Tak apa. Mau tuh budak baheula mah, mau apa budak ayeuna mau apa budak baheula. Iya nanti Ahmad Albar teh pecahan ti ieu ti Good Bless eta inana. Paling tenar non
misalkan judul lagu paling tenar paling tenar sih standar anu tepin ka ayeuna panggung sandiwara kan nembangna kumaha mimitina panggung dunia ini oke bunyinya kumaha dunia ini panggung sandiwara gitu dah gitu eta cerita cek mana mah yang mudah berubah wih edan gitu Iwan Fals paling ibu lagu ibu nu ayeuna mah ibu mah dalam ibu kumaha teh nya lagu ibu teh kumaha deui ibu ribuan ribuan kilo oh iya kumaha teh ribuan kilo terus yang kau tempuh ente bisa nyanyi pada bisa nyanyi mah pada ka awewe kudu bisa atuh pura-pura atuh hah sakedik kudu bisa dam sebenarnya mah lamun teh pan nyanyian gitar tuh penghantar percintaan aing ngebejaan we eta teh akses urang lamun ente bisa main gitar akses kita bagi laki-laki eta modal eta tapi menurut urang IKB sih henteu mungkin 75% tuh akses pada lamun ente wah mungkin pan ente teu ente hanya tongkrongan hungku teu bisa naon ente nanya teh ente ya dah ente tengenahan dah teh tembongna tapi lamun ente bisa main gitar bisa nyanyi itu penghantar percintaan dah pasti deh eta lamun ente bisa nyanyi modal eta sebenarnya ente masalah pulus wae sebenarnya dan kadang-kadang bisa katipeng oge gitu dah teh ku suara pura-pura ente genteng suarana hancur gitu serak-serak hancur serak-serak hancur gitu dam kumaha si damnya tuh baturan urang iya nana ge iya tah cek ente tadi diomongkeun naon daguna nya teh belah gitu kan wih aji beungeut belah labu lain belah labu sih ti dituna bawaan orok pasti bener pasti bawaan orok tiga nama asik dah keren boy keren bulu lagi sedapnya tuh bulu lagi wah pokoknya mau dipandang asik deh gitu bodas ay bodas mah teu dam teu kusam orang Arab lain kos orang Arab masih nu jelema rada leuk-leuk gitu kan mun jaman baheula asik amat ieu buluan gitu kan asik tuh ieu daguna ge asik kan beulah pan wih keren gitu kan gitu tapi saingan sebenernya tapi kan lamun bertanding mah jauh hah lain jauh mana una naon tuh bisa ngarokai pan Sombong amat. tuh bisa ngarokai itu mah ngarayu atuh jadi boga jenting boga beungeutnya teh asik aduhai gitu nya tapi lu tuh bisa ngarokai mau benang damnya teh sarojung bohong ya teh beungeut ajib ya teh ngarokai teh begugeuna para cebong nih asik deh gitu damnya teh oh nu mah antum mah bisa wae dah mau adam mau kadengan atuh ente mah gitu mau kadengan gitu dam jadi ente kudu pede aing ngabejana ente kudu pede lamun ente boga awak ente kan kos fitnessnya ente nya mau awak kos fitness ya tapi mun ente teu boga kemampuan percuma wae ente percuma ya teh jadi sebutkan aya baraha iya lamun hiji pede hiji ente kudu pede kedua ente kudu boga modal lain masalah tentang naon teh pulus lain masalah duit mah sebenarnya nomor 2 dan duit mah lamun ente pede ente boga modal misalkan ke skill ente naon ye ente skill ente apa tina nyanyi lain keterampilan ente ngagambar lain mentang layangan lain
Hayang kawe tentang layangan bunga AWG nya teh anu sahdu-sahdu nya teh we mah. Maksudnya teh anu romantis lah cik bahasa ieu mah romantis gitu atuh. Hah? Ente nya teh ente memberanikan diri lah istilahna pede teh nya ente. Lu naon sih? Tadi nu kayu pede kada gua. Hah? Jampe mah teu kudu. Waduh eta mah bohong eta mah. Bohong ente pertama ente boga pede ente. Boga skill ente. Skill naon skill teh misalkan pertama ente kudu boga bisa modal mun main gitar mereka nyanyi gitu kan hareupeun awe teh ya ente kudu bisa lah gitu. Katiluna ente combong nggak mungkin modal duit meureun saeutik mah gitu. Combong mencal eta mah combong Jepang bejawan baheula mah combong Jepang motor ya teh. Gitu modal kan we pan itu tilu ge cukup sebenarnya ente cukup teu kudu ente boga beungeut koboh boga beungeut mah opat boga beungeut asik misalkan itu asik teh isana tampan saeutik mun cara ayeuna mah jangkis meunya jangkung kurus tipis najis jangkis rada saeutik gini sok gaya-gaya cebong-cebongan teh gingannya tuh sok rada saeutik kumaha sih tampangnya gitu nya sok make tampang boleh gitu kan ente takos gitu karena ente bisa gitu eta mah nomor 2 sebenarnya mah nomor 4 terakhir nu penting ente boga skill heula pura-pura gitu ente gitu lamun ente pura-pura kawe pasti lah hasil Yang bener lu. itu lamun ente cicing wae di mana si Adam cenah ge awakna malus lagi gelo cenah ge kawe teh nya borangan cenah wah tutut deh ente asik cicing namunnya cenah itu budak eta cenah kitu cicing wae kudu mun geus kawin cenah ngajepat unggul wah teu aji buat tuh gitu. Itu udah cicing banget. Lain masalah teu daek cicing agresif iya tuh agresif hah iya kudu agresif atuh kudu agresif dam gitu dam karak ente boleh ente boga tampang geus aya ente cuman ente modal ente can berani lain modal materi sebenarnya ku ente siap ente nanya boleh bisa gitu ya awewe mah iya atuh ente hayang ka awewe wani eueuh selalu yang bohong wah teu ajib beungeut mah teu kudu ieu nya teu kudu nyambung teu nanaon penting pede heula ente boga modal pura-pura nyanyi naon we deketan asik gitu ente ngomong-ngomong ke Bogor urang mana ya can aya aing mah parah dah ente udah ngalir gitu kene atuh iya lamun ente berani baheula keur zaman urang mah urang ya cek urang teh urang mah bobogohan baheula sering 7 urang mah kabayang boga kabogo 7 Sombong amat. boga kabogo 7 poe aya 7 ngapain eusian nah poe Jumaah ka dieu poe naon teh Sabtu ka dieu terus saya bergilir jadi saminggu cek awewe teh pada main teh saminggu enggak poe dah iya atuh Mangandi tapi geus pernah diselingkuhan teh di naon selingkuhan ya aing can pernah dam nyaho teh teu nyaho boy jujur aing mah can pernah dam can pernah urang meureun teu kanyahoan meureun tapi pernah menurut can pernah rasaan urang can pernah nyaho meureun bisa jadi eta palebadinya mah diselingkuhan kumaha wah langsung di DO atuh ku urang Belagu lu. lamun macam ente mah sigana ya macam ente mah diselingkuhan ge sigana hayu ngading diut we ente ngading diut teh hayu dileukeunnan terus ente mah angkeunna nunggu ngadaguan ieu sadar mun urang mah baheula teu bisa kitu urang mah bobokinan yang hiji
bubuknya jadi awe ieu gitu kan. Lamun manehna istilahna nanti aya tak nya ngobrol jeung naon istilah teh tentang masalah asmara jeung nu sejen geus langsung isok page tuh urang teu datang embung gitu dah ceritana dah. Jadi nah pede lah gitu. Mau percaya meureun macam tampang urang boga kabogoh 7 baheula. Sombong amat. Di kampus opat. Opat di kampus urang. Deuh atuh. Eta mah terang-terangan opatna. Terang-terangan eta. Jadi darekeun kabeh. Daekeun pan dijanjian. Lu mau sama gua? Lu harus tahu gua artis. Belagu amat sih lu. Jangan cembokuran. Gitu namanya tuh, jangan cembokuran sama gua. Gua udah tahu artis nih, gua pemain band. Banyak yang ngobrol kesana kemari. Lu harus asik sama gua gitu dah gitu. Jadi ngerti mana Cici. Oke tadi. Jadi lamun ciri-ciri awewe ieu dam, ciri-cirina awewe dam. Misalkan ente bobokinan dia ente kenalan ya. Kenalan, begitu geus kenalan teh mainnya jalan ya. Lamun manehna ngangkatkeun buuk, tah eta geus bertanda gitu. Gue udah sosor. Berarti aya daekeun aya respon eta, berarti boga hate eta manehna ka ente. Ente teh nyoh tanda-tandana kosi teh di mana atuh? Mun awena make kerudung mah. Aya zaman ayeuna mungkin kerudung gitu ke murang. Ya eta meunang tah tidinya dam gitu. Zaman ayeuna mah make kerudung pasti kerudungnya dikitukeun meuli toel meureun. Mun zaman baheula kan buuk meureun. Mun dikiekeun buuk berarti mainna tagis pertanda ente dam. Jadi kudunya we break langsung ku ente. Gitu carana. Lamun ente penasaran gitu, ente mau menang-menang. Jadi begitu geus menang ya geus cirian menang hiji. Sambung deh, mun aya deui ngaranna anak muda gitu. Ye, mau tahu urusan anak muda aja. Gitu dah gitu. Oke guys, segitu dulu dah. Oke guys, segitu dulu ya. Nah, jangan lupa subscribe guys. Nih di sini nih.